Allah aya nafsuan eueuh akalan kebo contohna mantap kebo mah teu gablek ka isin sanajan teu make calana ge sabab si eta mah eueuh akalan teu kahitot ku hukum syara mantap eta urang andai kata pemuda boga wudu nyabak tumbung kebo iya tuh jorok teu naon kana kebo mah kunaon kitu lamun ka jelema kakarak jorok bu eta mah setelana tumbung kebo ngunaheun ngomong nanti ari kitu ya urang beleng lamun manjit kebo teh coba aing menta etana cenah naon atuh etana geus tumbung kebo ngunaheun tumbung meong teu jorok teu naon da eta mah setelanana lamun ka jelema nembe zorok aya pamuda tawa santri boga wudu nganggur deui budak bakal mamat di cenah diempok-empok pok eta urang boga wudu batal tah henteu tah atuh henteu rodiah kumaha kitu sia ngajina teu batal teu naon urang boga wudu nyabak tumbung kebo naon sababna lae sadamian lain bangsa Adam nu batal soteh awewe jeung lalaki nu lain mahram ibu jeung salaki batal menurut mazhab Syafi'i baladirin ari kebo mah eueuh akalan ari manusia mah aya akalan aya nafsuan ari kebo mah sato geus kebo be contona aya nafsuan eueuh akalan iya jelema aya akal aya nafsu akal teh makhluk Allah dititipkeun di jelema ku Gusti Allah akal teh hiji makhluk nu ditenden di jelema ku Allah nu bisa ngabedakeun mana goreng mana bagus mana bener mana salah mana endah mana teu endah iyalah melalui akal contoh supaya kaharti sebab ngobrol jeung kolot mah kudu make contoh otakna bualalet hesek katimu babuari ka leungit mata kolem paling teu hayang tamagan korolot je mun kana budak laletik caralakan magana geus kieu mah nyaku ngobrol nyaku beuki kunaon sih eta ibu-ibu teh deukeun tamun ngobrol adat emang cek kesehatan ilmu kedokteran ibu-ibu hadirin butuh ngomong sampai sabeting 20.000 kata itu menurut ilmu kedokteran lamun lalaki sacerewet-cerewetna 6.000 kata awewe 20.000 kata makana si eta mah eureun ngomong tiap molor doang gundam nabi kang sajam setengah sakitu gundam keur molor ngecoprak betereun cek ibu lah kiai bisa bae atuh meureun mata teh mah hes ayeuna urang nanya kieu doang mah ti mana nanya sakitu ka pamajikan mah ti mana ngan 3 kata mah ti mana ngan sakitu kumaha teh ibu-ibu jawabna dengekan kan isuk-isuk mimiti cenah kantor kana sekolah juta nyasar juta nyadakeun kajola cenah batai kotok la ilaha illallah urang nanyakeun ti mana ka tai kotok ka babawa naon urusanana mimin ya wewe contoh supaya kaharti akal teh ditenden ku Allah di manusia supaya ngabedakeun mana bagus mana salah mana goreng mana bener mana salah contoh borosot be kaluar tina bool kotok endog cokot ulah lamun boga urang kotokna macem-macem boga batur memaling deui bae lamun boga urang cokot endog cokot ulah lamun boga urang cokot langsung bisa didadar bisa digoreng pakai nyen kue bolu bisa borosot keluar tina bool kotok kene sabool kene tai kotok lantung cokot ulah naon sebabna bau bari najis tai pala hadirin kunaon bisa dibedakeun ku akal
maka lamun akalna bisa menguasai nafsu, nafsuna bisa dikuasai ku akal, maka manusia ibadahna ka Gusti Allah pangkatna leuwih luhur tibatan malaikat. Mana contohna? Para nabi tikawit Nabi Allah Adam dugi ka Rasulullah. Para hadirin, itu nabi jeung malaikat mulia keneh para nabi, para anbiya wal mursalin. Sok dina hadarat wa ila hadarati jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil, malaikat kedua. Iyalah kulantaran ieu akal teh ditenden di manusia jeung nafsu, maka manusia terus berjuang ngalawan hawa nafsuna. Maka ketika nafsuna kaelehkeun pala hadirin ku akalna, maka derajatna akan lebih tinggi daripada malaikat. Masya Allah. Ketika Allah pala hadirin diprotes ku para malaikat Allah, Allah ngandika kieu ke para malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Beda teh lagamna jeung qori tadi. Atuh iyalah ieu mah deres lagamna. Qori tadi mah lain deui guguikan. Nanti kata Ustaz Salman jeung Haji Hafid Awasi yang kula pernah ngobrol, cek kula tuker bae yuk kuarima kumaha cenah ka Haji kitu kan. Haji jeung Salman tah anu ceramah kula nu qori kitu cenah ka Haji bisa atuh kumaha kula bae qorina mah. Kula ge pernah ku guru ieu kula dikitukeun ku kula, hayo kitu kan mending kene tuker bae geus, kula bosen ceramah bae. Tiap kamamuana kita ceramah bae. Sekali-kali cek kula hayang qori lah. Barangan hayo atuh hayo cek kula. Ngan lamun tukang qori jadi penceramah moal endang eta. Naon sababna? Engke eta ngahormat ge atuh dilagamkeun mah. Atuh moal anggeus subuh. Misalkan Haji Hafid yang Ustaz Zalman jadi qori, waduh ngahormat. Hadirin hadirat muslimin muslimat. Ira anggeus nah eta ngahormat. Da kan ceramah sampai subuh doang nih. Nonton ulah lah geus jajong bae. Haji nu qori gitu kan, kami nu ceramah terus ya. Minta mana le jam jam pula jam anyar menang nyaho mah. Panitia mana panitia? Tadi panitia. Iya jam anyar. Dengekeun. Hargana 14 juta. Jadi atuh aya bona gitu ku hari. Eta kakarat dibayar ka Haji 4 juta tinggal 10 deui. Pikiran hukumannya haram jadah doang. Puara iya orang beleng kan meludan kuat kompak, moga-moga orang beleng sing panggilan ka surga. Beleng-beleng deh gitu. Terus Allah ngandika ka para malaikat Allah, cek Gusti Allah kieu, malaikat mohon Gusti coba ka dieu. Mohon Gusti aya naon? Ieu aing cek Allah ndek nyieun khalifah di muka bumi. Cek malaikat saha Gusti? Jelema. Waduh. Eta malaikat protes.
cek malaikat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Gusti nek nyen khalifah jelema di muka bumi, waduh ulah sieta mah tukang ngaruksak engke alam dunia dipinuhan ku jelema nu tukang dorakman. Dorakman tina doraka 5 kilo keneh ka ditu. Engke jelema nu tilok salat kumpul, nu tilok ngaji, anu judi, masya Allah, anu zina, anu maling, nu berebut jabatan, nu siling hasud, anu itu dunia dipinuhan, nu saling fitnah, ngebul tah ceng diluhureun tah. Pada mana eta? Jago kori mah tadi ditarik tengah bul pan yang tadi yang ngebul asik mantap. Pandeglang doang emang nake pandeglang doang. Waduh asana yang mau jadi kori mau ngebul kabeh salonnya dah kalau panggil kijaman untuk ngebul salon dia aja. Oh atau telaku deh bayi di ngori nah kia ceramah penting-penting menjadi ngaco lah. Terus Gusti cenah endek nyen khalifah di muka bumi jelema moal beres engke nu siling paehan, nu siling fitnah, nu siling hasud, dunia dirusak ku jelema. Makanya saya teh mati mikirkeun sasaha. Masya Allah. Ente cek Gusti Allah qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Cek Gusti Allah lah malaikat ngomong naon kitu mencek urang. Ngomong naon aing cek Allah leuwih nyaho tibatan saria pan ieu aing pangeran sia cek Gusti Allah. Enggak Jibril cokotanna aing nek nyen khalifah manusia pertama Adam ku yang diciptakeun tina 7 rupa warna tadi. Para hadirin begitu tanah dicokot ku malaikat Jibril set tanah protes cek tanah nak dibawa ke mana aing? Kita Gusti Allah nak naon ku maneh ka dieu? Kita nyokot anjeun. Gitu Allah nak nyen khalifah di muka bumi. Saha jelema? Ulah bedakeun ka Gusti Allah Jibril. Engke ditonggong aing jelema deuleu nu zina, nu judi, nu maling. Si eta mah pagawean ngaruksak. Ya Allah nu kieu nu kitu. Ulah teu hayang cek tanah. Ditonggong aing lelempangan jelema tukang maksiat ke Allah. Waduh balik deui Jibril ka Gusti Allah. Bril mana taneuhna? Dipolototan abdi ku taneuh. Wih, temempan Jibril. Mikail cokot. Begitu dicokot kemudian set. Nek nang deui bae cenah ya. Kita Gusti Allah, bedakan. Nek nyen khalifah Allah di muka bumi bedakan. Mong gitu. Ditonggong aing lelempangan jalma nu tilok salat. Jalma nu tukang maksiat. Tah hayang. Eta Mikail kembali ke Gusti Allah. Mikail mana tanahna? Bu, dibentak cenah abdi Gusti. Waduh, temampan deui bae. Ganti Israfil. Cokot tanah. Begitu dek dicokot dibentak deui ku tanah. Iya deui cenah naon ka dieu? Nu nyokot anjeun ya Allah rek damel khalifah di muka bumi. Bejakan ka Gusti Allah teh hayang engke ditomong aing lelempangan jalma doraka. Begitu balik deui ka Gusti Allah, Israfil mana tanahna? Beuh abdi Gusti kot dipolototan. Kot bluk-bluk cenah abdi beuh serek teu kawawa cenah. Waduh. Hayo cenah Israil cek Allah cokot. Begitu ku Israil dicokot, sret. Cek tanah, nek naon bae ieu? Kumaha aing bae, leuwih keren ieu malaikat ieu. Aing makhluk Allah, sia makhluk Allah. Nek naon sia teu nurut, atuh kumaha Allah bae. Waduh, eleh aing geus kieu. Berangkat Israel ka Gusti Allah bari mau tanah. Mangga Gusti, mana tanah Israel? Ieu jauh cenah ku sia mah beunang, dikerengan ku abdi Gusti jadi. Tuman. Waduh, gas cek Gusti Allah, engke mun aing nyen makhluk sia ku aing nek dibere tugas malaikat pencabut nyawa si raja tega. Bener Israel mah tak kenal pandang, ngora, kolot, ini, aki-aki, nu jagjag, nu gering, wayah paeh, mah kudu mod. Tak kenal pandang.
Begitu para hadirin wal hadirat, Allah ngadamal manusia, Allah ngadamal kakasihna, Allah ngadamal junjunan alam, Allah ngadamal para nabi-nabi nusajena. Para hadirin, ketika Allah ngadamal Nabiullah Ibrahim, begitu pohara kagagahan Nabi Ibrahim, hebat ngorbankan segala bandana li'ilai kalimatillah. Masya Allah, cek Gusti Allah, hei malaikat, pan aing baheula neknya manusia kusia dilarang, tuh dalah hamba aing nu takwa jeung ibadah ka Allah. Masya Allah, poat pohara ngorbankan nyawa jeung darah demi li'ilai kalimatillah. Begitu ningali Nabiullah Ayub, pohara kasabaranana, tuh dalam malaikat cek Gusti Allah, padahal lama protes kain aing neknya manusia dalam usia itu buktina. Masya Allah, Ayub diberi coba sagitu pohara, sabar sangat pohara. Ta'ajub malaikat, subhanallah. Begitu junjunan alam makomo leuwih-leuwih atuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dirayakan peringatan Maulid. Nah hadirin, karumpul jelema nini aki-aki, bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, Gusti nu agung deuleu umat Muhammad keur ngagungkeun nabina. Ya Allah, ti Isa kene diuk di dieu, masya Allah, deuleu nu di masjid bae aya nu tungkul bae salak beak opat. Waduh, aya nu wes anu hareosan mah dia kabagian berkat henteu cenah aing mah. Ceuk saurang aing memikeun lagi sendal daripada teu kabagian berkat mah cenah. Sebab sendal leungit mah teu ditanya pamajikan. Ayo nu kieu nu kitu. Agul-agulan ta Gusti Allah hadirin tuh dalah. Umat Muhammad keur ngahadiran Maulid Rasulna, tempo malaikat Rabbana Karim, masyaallah. Baheula sia protes cek Gusti Allah. Aing nek nyieun makhluk, nek nyieun manusia, nek nyieun jelema, tapi kuari dempo aing nyieun kakasih aing Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, bahkan anjeun ge diciptakeun tina nur Muhammad, ana min nurillah cek Rasulullah, wal mu'minuna min faidi nuri. Aing teh diciptakeun ku Gusti Allah tina tetesan cahaya Allah, wal mu'minuna min faidi nuri, sedangkan jalma mukmin urang kabehan diciptakeun tina nur Muhammad sallallahu alaihi. Maka penting ieu alhamdulillah, urang kampung Belang sataun kene ngondang kula rapat teureun-eureun. Setahun ngondang cakula heuy heupeul kene. Bisa kebagian cenah ka haji. Ieu ge hayana malam Senin kula salah nulis malam Minggu. Masya Allah, lajuna untuk kiai kudu muludan deh tiap tahun kamari kene muludan, iya muludan deh kudu sebab urang majal madoratman. Coba urang cenah ka surga andai kata ku amal perbuatan urang jauh nek make nu mana ka surgana nek ku amal perbuatan. Ulah kitu cenah kiai pan kami ge Islam sok salat. Urang usolli ibu di imah pan hate mah jalan-jalan ke pasar. Urang usolli pak di masjid pan hate mah kemana-mana. Coba jawab ke ibu-ibu, ibu memeh sholat moekeun ranginang tengah-tengah sholat hujan. Jawab, inget ka sholat, inget ka ranginang. Atuh jaeta Allahu Akbar, borode hujan. Aing masalah leeh teh ya Allah. Mana ketan sakitu kitu nama Allah Gusti. Bener teh? Salat tuh kitu nu ngasupkeun ka surga. Jauh. Hese nek make nu mana hayo. Salat urang mah atuh Allahu Akbar. Kabayang kabeh. Inna sholati wa nusuki wa sarimi wa kopi terus kudu mah. Brah breh hutang nala ronjol kada deuleu. Matak ulah akon-akon ahli ibadah, ulah aku aing ahli ibadah, ulah aku aing ahli anu. Hei para hadirin, belum tentu salat urang diterima ku Allah Subhanahu wa taala nyababkeun manusia ka surga. Benar? Ulah kitu cenah kiai ja kami besok ngaji. Jadi daerah dia macam loba kiai pengajian mending buadeg teh ngajina teh ngeueuh.
tiap pasantren jeung tiap majelis taklim aya bae pengajian alhamdulillah jeung kami ge osok ngaji jadi terangkeun ku kiai khusyuk seutik-seutik atuh kami ge bisa daletikan khusyuk cek bapak-bapak jeung ibu-ibu alhamdulillah jeung kami ge kiai kami salat zuhur khusyuk sudah genep rakaat lain khusyuk eta mah jelema linglung lieur loba teh hutang ngahulang tungtungna salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh ulah kitu cenah mun kami ge osok puasa sugan melalui puasa kami lah puasa orang puasa dendam pindah nyatu ti berang ka peuting urang mate sugan aya urang kopo urang daerah dia ngomong kieu urang nanggung tah urang beleng kieu ngomongna ya Allah Gusti puasa nu ieu mah abdi 2 poe di ka puasa sugan aya ngomong kieu tah ya Allah panjangkeun umur abdi nyampe ke bulan puasa paparinan abdi taufik hidayah ya Allah abdi hayang amat tahun kamari abdi teu hatam Quran hayang amat abdi tahun ieu mah supaya hatam Quran bisa abdi jaga teu pangide jeung bulan Ramadan ya Allah Gusti hayang amat abdi puasa ieu mah maca istighfar teh meunang 100.000 ya Allah Gusti hayang amat abdi bulan puasa ieu mah hatam maca shalawat 250.000 aya nu kitu eueuh sok di mana urang puasa dendam ngomongkeun batur teu eureun nyarekan salaki kok ngomong geus tanggal 20 can meuli baju beak ditincak salaki Masya Allah benar nu dipikirkeun ku ibu baju nu kadua daging nu katilu pikueheun awah mikiran ibadah nama salat tarawih rame 3 poe malam kahiji muka rame pamuda kabeh nu poena degdeg nu dekil araya kabeh euy tarang dan Allahu akbar Allahu akbar sami Allah liman hamida Allahu akbar diung bila tiang tengah salat henteu ieu beungeut tu karayasana eta setengah genep keneh magrib buat geus di hareupeun pembukaan pan sarsir ke puasa mah apa mah yang bubur Cirebon balikan ku anakna nak cenah mah sok hayang eta lah cenah tahu bulat ya gariung tahu bulat teh mah hayang asaan tabah tenang cek anakna tahu bulat tahu gepeng tahu penyon araya kabeh masyaallah cenah mah hayang es campur beulikun ku incuna pot ngajak es campur rujak kalapa laju bonteng puan bubur Cirebon bala-bala laju di dia buras dan laju cenah di dia encan eta ieu itu jeung sajabana papais laju gogodo ge aya yang gogodo panas aing mah coba hayang coba galek anu asap teh aja geus teu neurak puntu aing molotot be kieu cek bapak kolotna jam sabaraha ieu karena ke cenah bang setengah genep angel amat aing geus teu kawa aing gareuneu kawa kaing tisu kain cengakan lalur acan atau dengan lalur di hakanan tabeh beduku pemuda jam genep kurang 5 belum tabeh bedukna geblek belang adzan pemuda di masjid Allah encan ge nu adzan datang kana bar gogodo beak 12 hai puasa kitu langsung ke surga jauh amat majikan saya tadi dengan santainya ayo keur ngaji kieu mah mending keneh atoh sugan kasupkeun kana keterangan Imam Ghazali ieu cek Imam Ghazali dengekeun lamun urang ngaji bunga ciri jaga di akhirat bakal bunga amin mantap ngaji mah kudu bunga dasar ngaji gati imam merengut ka kopi akan deket teh kak berkat dia ye
Jing. Lamun dek seri manggangan kerlobaan mending kena kerlobaan seri daripada saya sorangan balik dia edan majikan aing gini ada kayak ceramah Ki Jamal dibeleng jadi edan balik terus ya panitia terus nanti ya udah lah terus terbuku kumau urusan ya ndak kemakai mana aku puasa belum tentu ulah gitu cenah kiai pan kami gosok sodako lah sodako orang lumayan kalem ulah gitu kiai cak kami gesok maca Quran lah maca Quran orang tak kur jeung ilmu tajwid nu panjang dipendekkeun nu pendek dipanjangkeun dengekeun ka masyarakat lamun maca Quran rumah sada dalek dogan mikra bulan puasa ulah sok aya kana sapeker jang ngisinkeun dusun ieu mah maca Quran da dalek dogan hamim dibaca hama atuh wereng dia ka dituna eta ya Allah Yasin dibaca benar yes Allah Tosin dibaca kumanehna tos atuna naonan nu panjang dipendekkeun nu pendek dipanjangkeun anu kudu nasdid teu ditasdidkeun anu teu nasdid ditasdidkeun atuna naonan ngisinkeun ulah sok kana sapeker dusun teu boga ka isin teu naon apa pikiran sapeker tapi nu baleuna baca Quran ngisi alif lam mim dengan santainya alif lam mim bangsa tak baca Quran kot sadahek-dahek kungeunah meureun dasar hayang kana sapeker bae sarayaro sayarayo geus kolot panteteh mah ndak maca Quran make nu mana maca Quran rubba qarin lil Quran rubba qariyin lil Quran wal Quran yang anu loba pisan jelema nu maca Quran sing goreng Quran ngalakna kana macana kunaon da teu akur jeung ilmu tajwidna tong ngagabah mantap penting anak barisa maca Quran di dia ayat tepatna kayak teu bawa tuh kana greg kanu kayak Haji Roy didinya khusus tampil Quran anak ibu nu awet kadinya kan serahkan boga duit teu duit antarkan terus kumaha kiai bae tah mah baru modal aing cek Haji Roy modal gimana ieu mah kiai nyerahkeun anak kulanya pang didikeun pang ilmuankeun ieu anak kula masyaallah bae eta cenah belet mun teu ngalaka kula jeung kainung bapana cenah mesti mah wae cenah kiai nya mang menyerahkeun teh zahirna batina beuh jeung kiai zahirna kudu diparaban ku aing mantap munasabah mun aya kiai beungar bapak ibu lah sirik kiai teh loba pada melanana ngabangun majlis ngabiayaan santri anu teu boga jaku ngabadug eta hayang ngaji teu boga bekal ditolak salah ku kiai teu ditolak salah kiaina narima pamajikanna pamalototan ulah sok gede laga ku maneh sok beunghar cenah pan tinggal bingungna eta mantak anu bala lengar kudu peduli anu neangan ilmu kaya tim piatu tadi bagus tah aya santunan yatimnya sabaraha yatim panitia kabehna alhamdulillah moga-moga ditampi sedekahna ku Allah nu hese sifat peduli ngabadeg nu beunghar mah nu peduli nu hese ai kula sok bulan Muharram bae tanggal 10 dibagikeun ku kula yatim aya 200 yatim laju aya di cek udah itu karena RT jeung lurah RT coba lurah ka dieu bagi tangan jompo rangda menang sapoe balik deui waduh ka haji di demo cenah kami ku ibu-ibu kunaon bejakeun cenah ka Haji Jamal ulah sok kolot bae kami ke rangda Surabaya kami kudu ngusahakeun atuh rangda ngora ka demo geus kitu kan kada tulisanna kumpulkeun kabeh eta rangda di desa kula nu kolot jeung nu ngora aya 200 leuwih beuh cek ulanya rumpul 5 kula meni sesalawatan mah enak dapana sesalawatan apa ibu-ibu mah sholli wa sallim da kami rombongan rangda bating torek cekula bating teu bawa kaisi
laju eta kamari meta Abah Haji etanya Abah Haji Ahmad eta Abah Haji Faruk eta Abah Haji Abu kamari mah datang ka kula aja lemah. Assalamualaikum salam nu ti mana ti anu mau dibejakeun lembur bisa barayana di dia ngomongkeun ngaranna eta mah nu ti mana nu ti anu oh naon maksudna ieu bade masaneunkeun ieu cenah murang kali cenah Mbah Haji oh masyaallah ieu mah nyerahkeun deui duhir batin deui bae waduh ha cek ulah tenan naon nu penting budak betahun abdi mah cenah ieu atuh nyerahkeun bae abdi mah cenah ieu ka dieu wakil ai bapana ka mana buku yatim oh kakak lulus SD cek ulah ari indungna dikawin cenah ku kula bangsat doang gitu kan kesrek doang anakna aing tak maraban dia nu ngeugepan indungna atuh paraban ku dia ganti bapana jorek gitu kan anakna diserahkeun ka kula ai pak majikanna kumanehna hanak kula nyanteuy nu mata henak atuh ngora keneh ruhai deui henak tadi dinya henak nama tapi tadi boleh betahun dah budakna betahun terus ya datang ke mana tadi kita ngomongnya cina ku Quran belum tentu ku sedekah belum tentu tah urang nguji ibadah ku amal perbuatan mah harese ibu-ibu bapak-bapak tapi mau halin segede urang mah matak manusia suka surga ku rahmatna Allah ngan iya ngomong ulah digede-gede enggak bisikin doang dak cenah keur penting ceramah di belang sana cenah Ki Jamaluddin ngomong genahan atuh aya teh cenah gedak urang horeng cenah kita ka surga lain ku amal perbuatan teh ku rahmat Allah geus dak teu kudu salat teu kudu ngaji tungguan we si rahmat datang atuh hakeko ka dituna bu pak euy cing atuh urang ieu lamun nguji ka surga hayang ku amal perbuatan tadi nek make ibadah nu mana yang jauheun urang mah ayalah hiji ulama Imam Siri Sikti ngaranna eta Imam Siri Sikti tokoh ulama sufi nu aya di negara Baghdad makomna ngarendeng jeung makom Imam Junaidil Baghdad ketika kula zarah ka ditu ka Imam Siri Sikti deket ngarendeng jeung makom Imam Junaidil Baghdad Imam Siri Sikti murid Imam Ahmad bin Hambal manehna nulis kata mutiara anu berkaitan jeung maulid anu santri mah kabeh nyararaho jeung kiai bahasana make bahasa man qasoda maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah kieu bahasa belang nama sing sabae jalmana urang mana bae anu datang ka hiji tempat di mana di eta tempat keur diayakeun muludan ibu doang kieu ye faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah maka eta jalma sarua keur nyokot taman surgana Allah amin gitu gas ibu diuk di dia letik pandangan jelema mah horeng nilaina ibu calik di dia dina karpet mana merang dulu jeta mah aya merekan dulu UMG urut moe gabah cenah terus diukan meteh sarua jeung nyokot taman surgana Allah Masya Allah tapi radiuk di dia ayat tahlilan ayat marhabaan langsung ayat suci Al-Quran dilantunkan ayat suci Al-Quran dibacakan sambutan-sambutan dikumandangkan nasihat agama diceritakan Masya Allah manggil mubalig manggil qori manggil mubalig seperti kula biasanya di atas 15 jutaan lamun qori tadi Salman cukup di bawah 4 jutaan Haji Hafid sarua di bawah 3 jutaan adapun protokol masih dimusyawarahkan teuing kabagian teuing moal asana ieu apa yang dirugikan dina muludan awah kiai menang berkat ucing lalintu eta bulan Sapar kamari di mah kula ucing sagala biak lauk asin biak ka hulu-huluna tapi kuari bu datang bulan mulud Masya Allah tadi ngariung berang iya kuari ngariung deui kamari ngariung deui kamari ngariung deui ya Allah eta ucing ditawaran daging kotok dina daging kotok
Allah beneran ku berkahna bulan dalah santri di kobok eta pais pakai badminton plak plak budak bisa kabina-bina tolol iya berkah bulan maulid tah naon sebabna ulama Baghdad protes ka Imam Siri Sikti woi Imam Siri Sikti wanian amat anjeun matwakeun ieun kata mutiara datang jelema ka tempat muludan sarua jeung nyokot taman surga apa elatnya Imam Siri Sikti memberikan argumen alasan li'annahum ma qasada dzalikal maudhi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam karena moal pati-pati datang jelema ka tempat muludan terkecuali tertanam rasa cinta ngagungkeun ku mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad mun dipikir ku urang kenal ge henteu jeung Nabi wauh ge henteu ngimpi ge can pernah tapi urang tertanam ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Rasulullah Masya Allah tak iya datang ka dieu sarua jeung nyokot taman surgana Allah amin ya rabbal iya anu hadirna komo nu ngayakeunana ya Allah ibu-ibu titiru poe kene geus geutreuk salaki jeung pamajikan ngobrol ti 2 bulan kene pak ulah ngajedog bae atau kunaon mah eta geura teh Masya Allah deuleu tanggal cau deuleu kebon cau kolot moal ka bulan mulu muga-muga sia kotok ulah kucaruh sampai ka bulan kabeh jeung mulut ya Allah nu datangna bae ge kuat pohara atuh komo nu ngayakeunana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan sajalma anu ngumpulkeun tatangga nyadiakeun kadaharan para hadirin ngajamu tatangga ngajamu nu hadir dengan kesemampuan orang mere berkat ka guru-guru mere berkat ka jamaah woi jaga bakal digiring para hadirin sadaya jeung rombongan para anbiya wal mursalin mantak muludana kudu pagode guon iya memuludan pada maleme waduh ulah gitu cenah kiai kami teu mampu mamang ulah ngomong teu mampu teu kaharti kula kadang-kadang ka jelema ku teu kaharti kumaha nu miskin ulah diomong ya nu mampu na keneh ngomong-ngomong muludan teu mampu dengekeun ku kakak haram jadah doang nu sok pelit kana muludan dengekeun dia para hadirin ngarokok ngabulak sapoe 2 bungkus jatuh ngomong mahal anak hayang HP 700.000 paling murah jadi belikan cash kontan kunaon di penta muludan satahun 300.000 telunas teu kaharte aing mah dikemanakeun polok teh hirup dibak-bak we penting mah urang dieu hayang pikir bukan anak pikir hayang ibu pikir ulah make dengkul bikin make polok ngomong cinta ka Nabi muludan pelit dah eueuh kahayang urang mahirupna deuleu tuh di Serang aya hiji kampung anu pendudukna mayoritas tukang beca ulah pernah diondang kadinya kumaha kitu ya Allah eta ngayakeun acara muludan besar-besaran ngundang kiai pot nyampe 300-400 ya Allah nu hadir nyampe 5.000 Pak itu kabeh keberkatan ditulis per RT sabaraha per panitia ambil sini panitia tembur anu Masya Allah kula sampai nanya mah bisa kieu kumaha kitu ka haji di dieu mah penduduk tukang beca kami sapoe nyeng celengan 3.000 perak tuh kali setahun 365 hari geus 1.400.000 ari aya kahayang mah pan urang mah kahayang teu ka urang mah budak bae ngerokok Ayo pikir kan dia, ayo pikir tukang beca. Ari aya kahayang mah, jeung ari bener-bener mah cinta na ka Nabi. Sanggup mengorbankan apapun demi untuk Nabi. Masya Allah, tapi sanajan mari jeung kitu, urang beleng sakeudeung geus alhamdulillah. Pakar kami brai bade kitukeun mah jeung teu sedih teuing. Moga-moga pengorbanan urang belang jaga di poe kiamat
Hadirin sing ngajakin saksi di kiamat panggilanna digusur ku Allah ka surga melalui syafaat Nabi. Amin ya rabbal. Amin. Nah iya para hadirin. Bahkan cek Syekh Nawawi Tanara langsung bayi mah. Kurang gitu teh. Lain jaku bagus teh jang kula lah. Jaku mahal jing. Nya sadaya can lunas ge gitu. Cek Syekh Nawawi Tanara ulama di urang kumaha kitu ngomongna. Dengekeun. Lamun eta kampung jeung masyarakatna sok muludan maka bakal dibere ku Gusti Allah 3 perkara. Amin. Amin. Ya Rabbal. Bahkan ieu keterangan dicuplik deui ku Ibnu Hajar Al-Haytami sanya-nyana ngarayakeun peringatan Maulid Rasul itu teh pohara min afdolil qurbat cek Ibnu Hajar. Bahkan cek Senawawi ulama urang degelanan ngomong kieu di mana-mana eta ahli kampung ngayakeun muludan maka eta ahli kampung ku Allah bakal dibere 3 perkara. Hiji eta lembur moal katarajang gempa. Amin. Moal katarajang lini eta gempa bu eta tak keneh lini basa kolot baheula. 2 eta lembur moal katarajang angin puting beliung. Amin. 3 eta alika eta lembur moal kahuruan. Amin. 4 eta ahli kampung teh moal dibere banjir. Ya Rabbal. Masya Allah berkah Maulid Rasul. Eta kampungna masyarakatna bakal salamat hirupna satauneun. Amin. Ka eta lembur moal aya paling. Amin. Bahkan eta jelema bakal salamat ti mulu dieu ka mulu hareup. Hiji moal dicongcong orai. Amin gitu. Hayo mending nyumbang muludan mending dicongcong orai. 2 eta jelema moal kagencet lawang. Amin gitu jah enak tapi nyeri kana ge. Lecet kejengkat lawang. 3 moal ditajong. Amin. Tapi ngejongklok ngusur ku demoang. Jelema tukang muludan. 2 moal katabrak mobil. 3 moal kageleng motor. 4 salakina mun ngalakalapa moal digigil sirim sararangge. Enak eta kanjut digigil sirim sararangge kata. Bakal selamat. Sataunan eta kampung jangan di kampung. Ye, cenah eta kiai ngomong sadaek-daek cek meureun pasti bae anu kitu. Bener teh eta kiai. Tuh Syekh Nawawi nu ngomong. Lamun ibu jeung bapak bisa terpercaya omongan Syekh Nawawi, penting ieu buktikan di lembur belang. Tandan motor di luar. Bener teh omongan Syekh Nawawi, ulah dikunci. Tandan motor ibu jeung bapak di luar imah. Bener teh omongan Syekh Nawawi. Masya Allah. Tandan di luar sampai ke subuh. Kumaha cenah kiai lamun esuk-esuk leungit atuh nasib teh pangaranna. Ulah jalakeun aing. Aing teh disalahkeun diminta ganti. Deh cenah Ki Jamal bisa be ngomong, jatah tangga kami kemari cenah tutup geus muludan. Masya Allah baca kasenggol motor. Pancek kiai ongko bakal salamet. Pan eta cenah main kasenggol motor. Nah, tanya nu jadi pertanyaan, beraduit nyumbang muludanana. Iya Rodiah. Ayo kitu kumaha kiai? Dengekeun. Saha jalma anu nyumbang muludan sadirham. Nah. Laju eta sadirham bara duit. Kudu nyaho. Sadirham 10.000 macem-macem bae. Sadirham eta guru kula ngomongkeun 4 gram emas. Emas kuari sagramna bara duit 800.000. Berarti sadirham 4 kali 8 32. Berarti sadirham 3.200.000 kadengen di masjid. Haram jadah doang. Des eta sadirham 3.200.000. Lamun jelema nyumbang sakitu bakal selamat satahunan. Tuh nyebut amin ya 3.200.000 ieu. Kacir baik banget kieu mah mun 50.000 aya nyokot berkat 12. Kot anak inju minatu kabeh digiring tang hariung menta dia ka panitia menta berkat. Bisa terpercaya aja. Hiji tah bakal selamat masyarakat nasa tahunan. Amin. Tah kumaha mun digotong cenah kiai
menang dana 50 juta, seorang nu 50.000, nu 100.000, nu